Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya biasa tepang desa Using Kuring. Dina acara obrolan cawokah urang lemur ya Kang Budi. Ya, alhamdulillah urang di pasien kesehatan ke rumah kawasa. Ieu teh merupakeun hiji kanikmatan anu taya wates wanganna. Lumawi urang salaku makhlukna wajib urang bersyukuran anaknya sabab cek para ustad lamun urang syukuran kana nikmat mangka nikmat bakal ditambah deui tapi sabalikna Kang Budi lamun urang teu nyukuran kana nikmat anu kumaha dibeukeun ka urang maka ajab nu bakal tumiba tah gitu matak urang si inget Kang Budi urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa meureun maot tinggalanana sementara urang dibawa engke ka alam di alam dunya ka alam akhirat teh naon Kang Budi biasana boe boe memang bener boe nya tapi lintang ti lamun di hadapan nu kawasa mah lintang ti nyaeta amal perbuatan hadena boh gorengna nu kawasa moal nyiksa jeung ngaganyar ka umatna lintang ti umatna kudu eling kana siksaan jeung ganjaran mantenanya gitu nya ganjaran mantena ganjaran anak urang keneh we pina tilaku urangnya masa tadi sim kuring oge ngarasa heran jeung atoh jeung hang seuri ongko kaget ongko nah Kang Budi eta takut bisaan aya kahayang naon tadi teh Bandung Majalaya naon eta teh oh nya ieu aya kahayang nyanung kan kumaha eta teh pan ku posisi ayeuna sagala paceklik kitu Bandung Majalaya hayang nyanung biaya oh gitu sabab corona ari hate gede hayang nyanung babari murid babari eta mah nya kumaha di Bandung ka Cipurut hayang nyanung mah gampang asal udah kanyut joran aya kanyut kunangnya gitu asa gede kanyut kunang maksudnya aya kanyut kunang mah pan duitnya mohon bisi duit gitu lah gitu matak aya deui pan gitu lamun urang teu payu-payu mah pan kitu gampang gitu lamun urang teu payu mah nya lamun urang teu payu ka Cihurang ka Canyere gitu nya keneh Cibalubur we gitu ka Cimareme gitu lamun urang teu payu ka awewe bujur eme we sok aya di sini letakan pergi di sini lah sok aya di sini lah aya naon aya rodana tanyakan katingang pangpung jengkol aya rana gogoakan hayangeun panakol-kokol aduh ampun panakol-kokol eta mah atuh keuna kana paribasa so tatarucikan keneh eta teh panjangna sajengkal buluan lamun dipake bijil getih bodas eta teh oh naon bisa aya jawaban eta teh panjangna sajengkal buluan lamun dipake bijil getih bodas naon sih getih betah ai apa teh panjangna sajengkal buluan lamun dipake bijil getih bodas nyikat gugi dah pan sikat panjang sajengkal buluannya mun dipake pan sok bijil getih ning tidak odol bodas tah gitu tong jorang gitu eta mah sudah atuh segan teh ieu anu matak nyakeun kana matak ngajag-jagan kana awak cerdas eta Bapak aya cerdas heeh bener pan aya deui apan di Sunda mah loba tadi teh diasupkeun digeolkeun pas rusut oh nah diasupkeun digeolkeun naon gitu bakal ngaburusut ai ngaburusut eta teh kunci kunci abusna ariangna ban itu aya deui pan digalentor digalemo tuh disasar di ayap-ayap pas liangna ngeunah karasana naon sih so digalentor digalemo disasar di ayap-ayap pas kana liangna ngeunah karasana naon sih hidung muda lain naon suling. Oh, suling. Sok, suling pan digalentor, digalemo, disasar di ayap-ayapan di ayap
Leungeun teh kitu kana liangna pan. Nya. Ai pas kana liangna papan ngeunah we kadengena teh sarana teh ja. Nah gitu. Tahu jangan ngarincik ge kenal lawan kana liangna mah. Liangna memangna kasir. Aduh, ampun. Tong waka urang suudon wae ka batur teh gitu. Ulah kasih udon gitu. Tatarucingan teh buat eusina teh naon gitu. Jawab nu cek ge ulah suudon kan gitu urang teh gitu. Kudu nyangka alus ka batur teh kan gitu. Ayeuna mah etang-etang udah ngabang berangkeun ka bingung. Bari teh tambah sore sare-sare tambah sare sore-sore. Nya leres. Bari di barengan ku rincikna sora hujan. Alhamdulillah urang teu tiasa ngarengan wargi-wargi sadaya khususna pecinta anu mikaresep sarengan sareng Jet Channel dina acara obrolan cawokah urang lembur. Hatur nuhun kada bantosanana, mudah-mudahan urang tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.